Aduh, kurang-kurang na tenang mabi batak gempur aing cilaka eta hebat anu ngaran Gatot Kaca teh teungeulanana. Waduh. Tapi parendene kitu. Moal pugag kaula pikeun lumampah nampi pancen tina lendra pikeun maling eta kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok Winyamawar. Kabeneran geuning eta kemang teh aya dina leungeun Arjuna. Puragan teh rumah. Abui, cek aing oge bikeun Semar. Na parantos sumping kawuh Semar Badranaya mulih ti nagara Duarwati namut pilanongeun nyaeta Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijayamawar. Duh, leres. Itu kayaanana di Madukara. Yai Sri Kandi geuningan parantos sumping. Aduh, bagja kaula nu mangga. Bisa berarti banyak diremehkan sadayana pamugya longakan ngarep paji sidik nyalametkeun sadayana Jaman utat ka Gusti nu cinta sareng ngorekeun kurigi dibikeun nu lain hakna Subadra Pujo akang geulis. Ieu akang dongkap ti nagara Duarwati parantos hasil namut Kemang Cangkok Wijaya Kusuma kangge pilanongeun. Sri Kandi sadaya-daya kaula nun engal atuh lanongkeun ka Adipati. Kakang Semar ieu nun mangga dibikeun nu lain hakna mun urang aliwiwitan tadi anu semaka pihatur nun nuhun Kakang Semar tingali kaayaan cek Subadra dugi kakieuna teu damangna kaula nun. Mudah-mudahan we atuh nun ayeuna mah tiasa damang margi da parantos di pasihanamut ieu Kemang Cangkok. Mudah-mudahan dalika mangga. Nah, yang bet inget ka Inung Silaing anu mangkuk di lemur deuleu. Tos dua dumeh tos lami we aya di pusir dayeuh rupina. Laku sok make aturan sakala Wis kena dihin pinasti Kersah Yang Widi. Wis kena dihin pinasti Kersah Yang Widi. Kersah Yang Widi. Nyai Sri Kandi kumaha wae atuh geuningan kalah langkung parah kaula nun. Aya anak. Nah, panyawa teh nun. Ya mudah-mudahan we atuh ku ayana di pasihan namut. Ieu Kemang
ayat dina penang tayungan Gusti nu kagungan Kakang Semar mudah-mudahan dupi pun anak kamarana si Cepot Sidawala anu mawi si Cepot Sidawala teh ku kaula diutus ka Melajang Tengah ngawartosan Gatot Kaca da kaula teh keung oh teu acan ka dari acan Kakang Semar dah enggak kaula nun lanongan ieu cek Subadra Kang kula sok sanajan ieu syariatna kembang dek diungkulkeun timalan tapi teu leupas nutur galur urang sami ngadua namprakeun panangan kiwa kalayan tengen merdih kana asihna Gusti menta kana murahana nu kagungan timalan da sagala rupi ge anjeunna nu kagunganana anjeunna anu kagungan sagala rupa perkara sagala urusan timalan mangga syariatan kembang mudah-mudahan we atuh nyai ieu kembang Cangkok Wijaya Kusuma kembang Cangkok Wijaya Mawar waras tumakaning jati tumakaning waras waluya kembang Cangkok Wijaya Kusuma kembang Cangkok Wijaya Mawar lir malam tumeraping api saksi duh metu sakecap nyata syariatna ieu kembang Cangkok Wijaya Kusuma Dewi Subadra damang teu sakara-kara tapi noda ngahaturkeun semasungkem kokunyuk panjenengan Raka Dipati nuhun Yai nuhun geuning eta naon ayeuna nu karasa Nyai aya kaula nu mungkantun leulesna bae tuning Srikani kaula nun aduh tobat teuing kacek nuhun damang wayahna ulah waka dahar anu heuras-heuras ngabubur sae kaula nun kalayan gara lap ulah ku Siti Is disepon dikompres we kula bener Kakang Semar bagja nu taya papadana kaula wa ayana Subadra pun bojo parantos sehat sabahara bahari amuing geus sabaraha poe Kakang Semar teh nya aya di Pusir Dayeuh Madukara upami telepat mah parantos 12 dinten geuni 12 dinten wa hampir setengah satu salarasna mah kitu da sawangsuna ti nagara Duarwati teh saja jalan jisibam di teh gegebegan seun pun bojo nah da inung barudak katinggal wae kabayang wae wa kula bade mios teh 12 dinten kalangkung teu dibekelan ku jisibam di teh jo lewas wae teu naon cokot engke disrikani timalan mangga kedah kadunungan istri ucu sumur kedah melalui da kitu geuning tiba heula oge ari uwa mah gitu ai minta gaji teh sok kadunungan istri we tara langsung nah dulungan pamegatna tara saya langkung ngan ai dulungan pamegat ai uwa boga hutang teh tara dipotong bedana jeung dulungan istri teh cu aya teh dipotong sok babadan kitu tah gunungan istri mendadak gelar tah ku kituna atuh jisim abdi teh seun hapunten da damang parantos panginten bentenna teh di bade wangsul nun engke atuh Kang isuk mun bisa mah
Panke meureun sore teh urang sami syukuran heula we ka Nu Maha Agung. Semoga wan ngijabkeunana panginten. Kumaha da ieu? Indung barudak sen jojorelatan wae. Ya kitu. Sapraptanepun Raden Gatot Kaca Astra Jingga Dawala. Malihana nyanak trik Pangindra Jala bangsa orai. Sampurasun pemen. Kakang Semar, kulaan itu gening Gatot Kaca. Ulu tuning barudak datang ya. Mohon wae. Tanda tangga deman. Datang nerat tangga deman lewa pakulingan rana. Kene rakingkang prata. Hamuing sembah kapihatur agan nuhun we pemen sembah kapihatur nuhun kasep saha nu ngabejaan ka itu Astra Jingga sareng Dawala. Oh, paingan sarepin. Syukur bagja kumbayangan parantos damang bibi cikene mang teh ngungkulkeun Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar kengeng namuti wahidep ti nagara Dwarwati dawuh kumaha sehat kasep aduh nuhun paman nuhun bibi Subadra damang deui parantos sae deui teu sakara-karani nuhun we nanging hapunten wae naon putra teh di jalan penak sareng bangsa orai dawuh maksudna eta bangsa orai teh saurna teh bade males pati ka putra Gatot Kaca Wallah. nanging carana teh lemes bade maling heula Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar kagungan Uwa Batara cenah mah bade ngala apesna Pandawa saturunan upami Kemang teu tiasa kapaling saurna teh moal beunang apesna Pandawa kitu saurna bangsa orai dawuh beunang atawa katewak parantos mana ayeuna hot leun dihot asup si asup waduh Jangkrokeun kadulungan kanya. di alas ya kulitnya ku yang pakai bubur Pakai beber, pakai sarung tangan Kang ah. tinggal ikeun tiba heula aing teh hayang ditinik ayeuna menang orai Uluh semah kapihatur kan nuhun pot Pak damang Pak bejejang heuh syukur kumaha nyanak oleh-oleh ti nagara Dwarwati aya jang keur silaing nuhun Pak naon Pak cucuk gelung remah atuh tah mah ieu kulan daek sia dibere kone teu hararayang teuing aduh semah kapihatur agan nuhun Dawala Pak syukur jang salamet di jalan salamet Bapak kumaha meujeul jang ieu juragan anom Pak nyanak ieu penak sareng ieu gan Jeung buronan sareng roai orai. orai kitu Dawala nah sia teh Kakara bener mah. ieu teh orai naon cepot duka orai bungka duka orai naon atanapi orai samsa sanca nya anakna teh orai samsa teh pan orai kinoy coba hudang duh buat di mana itu diuk sadaya-daya nu oh iya uluh muni sagede kieu dulu orai ya naga we kitu cing budaya leungeunan geuning aya 3 jaketeun mah jigana dola nya jual ka tukang peking
Oh, ini ada banar jaket. Oh, cek dek oke. Aduh. Saha ngaran maneh? Gun. Kaula teh. Upami dipersanten mah. Naga sakti sih. Atanapi disebat Lodrapati. Lodrapati leres. Di mana? Duh, hapunten kaula teh moal tiasa nyangemkeun ti mana-timanana. Sami we sareng ngabukar bake rahasia nagara kaula. Ngan anu penting mah kaula teh sasat bade rumaos kaula teh bade ngiwat kemang cangkok kagungan Gusti Kresna. Gitu menawi. Ai alasan dek maling kemang Raja kaula palaingala apesna Pandawa apesna Gatot Kaca yen upami eta kemang teu acan tiasa kapaling kapibana ku kaula nganung hartos Pandawa moal eleh. Dina kembang apesna Pandawa ce euy. Engke mah lamun bima ngamuk waing kembang rosek diala. Apes yeuna. Da beda di hasiat. Lain kemang eta barena ge atuna meuni. Oh jadi anjeun teh dek ngancurkeun Pandawa leres utami Raden Gatot Kaca gitu meulawi. Bisi anjeun teu apa? Tah. Ieu kemang nu rek dipaling ku anjeun teh geus aya di kaula. Wallah, nepi ka pupurilakan. Ieu memang kagungan Raka Batara Kresna. Ayeuna anjeun dek maling kemang ka nagara Dwarawati moal hasil. Dasar satos ya. Jadi anjeun teh moal ngabejakeun nagara anjeun jeung raja anjeun saha? Kaula teh sudi mati suka perlaya we tibatan kaula kedah. Budak Rusia nagara kaula raja kaula. Gatot Kaca kaula. Sanes eta umaha tuang garwasen Gusti ayu teh parantos damang geus sager pot dunungan maneh. Nuhun atuh kulan kantun ngabubur beureum bubur bodas we kulan. Nya mung kadewe ulah dugi ka bubur sutan da wala. Tong heureuy. Malas mulai si juri. Luas. Hebatnya eta. Watekna eta kemang cangkeul Jaya Kusuma. Kemang cangkok. Cangkok. Dapat maksud ge kitu. Gatot Kaca kaula paehan tong cenah dihirupan. Oh kitu sae. Bawa ka alas Wanawasa. Sae. Sakitu duh. Ai geus beunang karunya euy. Eta ku niatna atuh nu make rek ngancurkeun batur. Mun urang ngapikiranna diri sorangan salametkeun. Ai geus kieu matir. Sae atuh agan urang sareng we, sareng ua da ua ge bade wangsul ayeuna teh. Ka mana wa? Ka Tumaritis nu. Oh ayeuna Pak? Heueuh.Uluh sae atuh sono ka emak ieu. Nya bawa manuk teh dipara banyak ku si gareng. Manuk naon akang? Ai siling teh ongko geus dijual teh manuk teh tapi dicicing we di silaing. Kumaha? Daun nu nyokot. Jual deui atuh ka batur. Udah kitu kalakuan jebrag teh. Padahal urang nyokot padahal mi apa heula. Nya. Geus dibeli ku dunungan do mecan dicokot dijual deui ka batur. Kalakuan si dawala tah. Mun bisa maka kulaan si cepot mas dawala ulah waka mulang pikeun babantu engke sore di dedek syukuran. Oh saya atuh sae mangga kitu sae jang dan wayahna seuing mah isukan eta pageto maneh mah isuk atau pageto cepot Rek syukuran Kang. mangga penting engke rek apel aing Apa ka kabogo geus ngahandphone ka aing geus nga-SMS mun upami bapa bade mulih mah atuh puntene buuk anu dipipir pangmarabankeun. Eta batur mah nguku teh manuk anis kemang ieu mah buuk. Resep we. Nempo beungeutna. Nya. Asa nempo potongan. Atuh ningali
soka itu gera bawa Gatot Kaca sumuhun atuh jisim abdi ge bade wangsul agan ya atuh teu beunang dihulag mah teu nanaon Kang kadewe ati-ati di jalan mangga ayo dit parantos damang tuang garwa jisim abdi bade wangsul we nya atuh wilujeng Kang mudah-mudahan we dararamang ditumari ti sadayana timalan jang wayahna euy sae tu pasalame ka ma salame ka ma mun aya sigareng omat kitu eta pangbayarkeun hutang ka tukang kredit geuning da manehna nu makena ge samak teh geuning ya eta we Pak nangka panggilan buruk ayeuna mah anu di kebon teh ala nakasaha keun bae nu batur oge paramias beureun cepot lan wayahna bebereskeun nya engke tatangga urang ondangan urang salametan subadra hinar tina rupa-rupa panyakit sae ha urang-urangan udah deket itu saha bagian ngadoana ade wirya nya da eta biasana ge ade wirya salaki si egot heuh nya teu naon atuh eta pun teu naon atawa Asyaf Rahmat datara sia teh mah deui oh hayu atuh Ayo maju datang sobe tegerakeun kategan paeh maneh dayet ieu pancen kalau ieu ulu agat wa sumuhun wa mah bade terasa ka itu atuh mangga wilujeng wa salame ka wa istri mangga selamat di jalan wa lain karunya itu orang yang dek dipaehan wati rek timalan tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papatan patah perlayat sang bulan 14 tegenek sarang temalekmuk balumbang timur jalan gede sasapuanun ya mangsana ku kalau dipaehan timalan pinas tikar sayang tumampara ya hinji ieu patih nagara Giling Wesi nyata Lodrapati emut kana Purwa Daksina Purwa marang wiwitan Daksina wekasan emut kana Aji Halimunan tiasa ngaleungit lajeng digunakeun den neraking kang ngawatek Aji Kang Lineuwi ngawatek Aji Halimunan ya Raden Gatot Kaca leungiteun ieu musuh wes silaka kemana orang itu bieu silaka paman aya we kalemahanan teh nya cacak moncongok aing dijabah ieu dasar kudu panjang umur bagja itu tak ada ngulik pengerti teh aya we geuning kan aya we korehan aduh
kurang-kurang na tenang mabi batak gempur aing cilaka eta hebat anu ngaran Gatot Kaca teh teungeulanana. Waduh. Tos paragat deui meureun mah. Waduh, luar biasa urang Amarta. Tapi parendene kitu. Moal pugag kaula pikeun lumampah nampi pancen tina lendra pikeun maling eta kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok Winyamawar. Kabeneran geuning eta kemang teh aya dina leungeun Arjuna. Duh, kumaha akalna ieu? Oh, tunggu nih. Akalna aing carana maling kumaha ieu? Dah, cobi amutan bulan. Duh, sia. Naon dia? Kabeneran. Mangjalan juga aja. Aya jalan ku memuntas kan sa? Alah, beres. Monyet naik dibere roti. Aya dibere taraje. Taraje, bobok mangge gorowong gitu. Aduh. Bieu teh aya kepercayaan Arjuna ngaranna teh Semar. Aduh hideung. Anu hideung ngingki ge kitu balik cenah bejana melangkah pamajikanana inget wae. Sumohon. Petekel geuningan. Ieu sia dipake jalan ku aing. Dipake batu loncatan deui ieu mah. Jadi meureunnan lamun aing ngajadikeun Semar teh engke Semar bakal katudingan aing mah angere balik. Balik we. Hihihi, ya cek aing oge kitu tah. Kitu. Kumaha tak hirup kudu loba pangalaman teh. Kanja Boga pangabisa teh kitu mah. aing kabeneran bisa malih warni. Mancala Putra. Bisa Mancala Putra Mancala Putri. Dah, Ya, ieu bulan ya. lajeng wae ieu Lodrapati Ya hinggi. nyaeta ngagunakeun ilmu malih warna ngajadikeun wujud Semar Badranaya. Den daerah kingkang ngawatek aji malih warna. Ngawatek aji malih warna. Lir malam tu meraping api sacidohing metu sakat saping nyata. Ya hinggi. Ieu Lodrapati nyaeta leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jang ngelek jadi Semar Badranaya. Alah eta ku peracis bulan. Da kieu bentukna teh nya. Sumohon teh dipicen. Sorana nu teh kieu. Teh dipicen sasieun bulan. Alah sia. Benang kemang cangkok teh ku dewek ayeuna mah deulejang. Kan cara Apuing aing. Gatot Kaca geuning dawuh paman. Yap ka dieu kasep paralun paman. Sewu ulah janten benu. Naon? Laksa pun dados duka muga ulah jadi rengating penggali. Ya. Kumaha nguningakeun paman aya kajadian anu barang bari ditugel janggana leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Dah. Eta bulan. Orai dek dipaehan teh eueuh leungit di malam. Ngaliang meureun. Ah, da kedah jelas mami ngaliang pang jadi koreh ku putra. Ora itu jembut. Kedah aya liangna. Eta di teteangan liang dipilarian nang teu aya. Aya yang kasir. Alakah menakan liang cucunguk nih. Aduh, Aya ge opat liang dari liang sana. kumaha atuh jangakeun sadaya-daya. Paman, kedah kumaha? Kade priyatna hati-hati waspada permana tinggal caring cing pageuh kancing saring set pageuh iket daun. Kalayan umumkeun ka warga masyarakat nagara lamun aya makhluk anu dicuriga wayahna buru-buru laporkeun ka nu berwajib. Sae. Eta we kulan. Pangapunten nun. Ih,
itu gening Kakang Semar datang deui. Geus ngurunyung deui. Wih, gening gua. Aya nu tinggalin kan. Wah, ulan. Pangalingi wa. Wah Semar paman. Bener. Kakang Semar. Ulan. Tadi naon, Pak? Ih, silaka ya. Wih, silakan naon. Para lun malum anu kasukun muning kalih nu di pamri ayana sewu ulah jadi benu laksa pun dados duka muga ulah jadi rengating punggalih nun naon wa sadaya-daya bade ngarerepot pangapunten kaula nun pangrasa kumaha Bapak teh geuningan silaka yang silaka naon katabrak lain atawa bueuk abdi paeh kana tuh bueuk waekeun bae paeh mah ieu ngineung euy aya naon wa aya naon nembe oge dugi ka pasar naon teh paling ditu teh ai kitu aya tatangga jisim abdi ngawartosan meuni huruha hareho naon cenah Pak saha teh tatangga teh euleuhna saha teh poho deui aing mah Nyi Isah. weh saha atuh bejakeun nah naon Ciapeuy lain salakina ai kitu naon itu inung barudak cenah digugulung parantos 3 dinten aceuk Siti Ragen teu damang sumuhun alah tobat ting mak ulu mak nya atuy tobat ai sigareng ka mana atunya Aya kitu panyakit ayeuna mah. udah biasa inung siling sesok ditinggal-tinggalkeun ku dek teh Moal malaria mah kitu. bah boanya penyakit ayeuna kade ulah lalawara Demam berdarah. komo halodo geura rek pindah kana usum ngiji Nya. rupa-rupa teteh muntaber mah demam berdarah cing ati-ati we ah nya Terutama di barang tua. utamina mah dina barang tuang cak kade teh Nya. nya Ulang ada omat pingkeun mah anu berminyak teh ulah teh seperti naon wae eta. naon gorengan lain naon drum jariken kompor teteh berminyak ada jelema gelo sih ieu mah Kudu kan nu kitu berminyak. Emang wadah minyak. engke pingke lamun sia ngomong ulah ditanya antep we geura nya jeung ulah ditemalan da kitu ka ituna ge Ah tukang da resep ai teh mah. ya ieu geus coba rucuhun naon ku aing teh naon Ah kita kitu. aceuk Siti Ragen teu damang sumuhun ayana bade kumawantun jisim abdi teh agan bade kumawantun amuy tong bari ceurik atuh Khawatir. da geus jebrog era da teu pantes teu ceurik teh keune teu da mah biasana mudah-mudahan urang ngadoa ukur ikhtiar Budak ceri kayang mangkunya kan. hari kitu naon Kakang Semar Manawi ieu mah Manawi naon da geuning tuang garwa ge damang ku eta kemang teh nun nya ieu mah bade namut kemang da moal alami panginten upami parantos sehat mah panginten abdi ka dieu deui uang sude nun aduh Kakang Semar ulah naon itu kumaha aki-aki teh neangan ubar kampung Oh, limperan. Pak naon jang eta teh kagungan Gusti Batara Kresna ulah lalawara Limperan di Bapak malah. ye kumaha mun kerag-rag urang dihukum nang ku Gusti Batara Kresna moal dikaluarkeun deui
sadamang-damangna obat kampung we lah. Atulah sugan pohonnya Nya. Sing inget Raka Batara teh amanat yen ieu kemang teh aya dina inceran musuh. Waduh, waspada sasauran kitu eta ua. Bener Gatot Kaca, Kakang Semar ge nyaksian. Sumuhun. Nu matak ulah. Ai sirik kepret ke ku aing. Tong sok kitu. awas tanya hidung ya banyak Abong ka indung sampeuran sia teh nya. Aisyah teh indung tegas indung sampeuran ka. Sitiragen Bapak geus linglung bapak aing. geus kurang ingatan Oh bener ai indung sampeuran nama. Heeh tuh geuning dewe ke tempat ngomong. Teuing aru eta teh linglung teh kolot kitu teh. Malik di ka budak. Da eta buktina geus aya budak teh keur main keleci teh pipilueun. Pipilueun naon? Pipilueun nyokot keleci tuluy dijual. kurang ingatan pikun Eta geus pikun. Nya atuh teu naon ngan kadewe cing ati-ati. Ai saya nama sawios disarangane ku putra Gatot Kaca. Sawios teu kedah nun. Teu kengeng mending oge kieu we agan pasihkeun ka juragan Gatot Kaca eta kemang. Sareng bapak ka itu. Ya. Leungit ke. Kalawara teuing. halang-halang we ka kolot Nya atuh teu naon kadewe cing ati-ati kang jalana. Sing percanten ka jisim abdi cing percanten. kadewa Nuhun agan uluh. Nuhun ayana. Sager jiga ada indung silaing. Aduh eta Pak, keun bajeng abdi we urang barengan. Ulah. Ye. Gan nyuhunkeun widi ai. Aja dong. Permios nun. Ane bapak aing jadi galak kitu euy neungeun nanyaan. nepi dah Adewe kapan kerek syukuran sepo saya penasti kersayang tumampara ya inggih Dewi Srikani lulumpatan ti kaputren Raka Dipati pangapunten kaula nun naon sadaya-daya kaula nun Raka Dipati ampun lu naon lah silaka sepo silaka Gatot Kaca aduh bibi naon bibi Cek Subadra ngelepak deui di zaman ayeuna teh nuju diriung-riung kaula nun enga geralandongan deui eta ku kemang cangkok enga kaula nun astagfirullahaladzim nya cek wing oge panyakit nepi ka kitu aya kitu penyakit Subadra ngelepak deui timalan kaula nun Gatot Kaca kaula buru-buru Kakang Semar udah heula sakedeung da meureun can jauh nginjem heula kitu kemang amit penyakit ayeuna dulu aya dadakan gitu penyakit aya dadakan kitu penyakit naon disebutahin kitu dadakan kitu tiga ayan gitu teh anu sok dadakan kitu penyakit ayan ayan teh gitu ayan mah tetangga aing jauh tina penyakit dengan jelema sih teh oyon Raden Gatot Kaca leungiteun Semar Badranaya doh cocorowokan sajajalan wah wah kan sakolepan waduh eta lempang kolot wah padahal Semar anu asli namah keur nikreuh doh tikawit angkat dugi kayeuna teh teu acan dugi ka tumaritis ya kan amuing
sore dulu sada tongeret ya. Parantos setengah opat wa. Uluh. Cager gitu indung barudak. Ya mudah-mudahan masih damai. Dulu itu heueuh we roai dangka. Menigara ring taroai wa. Uluh. Danyak itu barudak di dewek mah eueuh nu wani ngaganggu. Sumohon aman wa. Heeh. Aluh itu kacang panjang dulu alaeunnya. Sumohon wa meningagara baik. Varia jaat. Nah, bet ingat kasih cepot si dawala ye nah moal kumaha sieun kumaha nama maklum di puseur daya nya. Sing salamet we wa. Barudak teh. Semar Yawinangun Semar Kuncung Danar Wulu Kang Dadia Pakuninga Alam Pakuninga Ari sora dipakai terus-terusan barijeng di AC Jakarta ti isu kieu teu bisa kakawen panjang wa teh. Oh nya kitu wa da urang teh sareng panggung dua panggung atuh. Amuing dulu ieu. Nya Tongeret di Sarada. Wararaas wa. Wararaas aya di kampung teh kitu. Nya eta layung Curcor cai nu harerang. Mohon. Nya Palawi Jararadi dulu itu jaat paselang belah dituna jeung roai. eta katema ku hiris. Nangka belah ditu hiris. Leukeun akang seleng model itu. Ulu itu hui si lembu teh deuleu jang. Meni ngampar wa eta kula. Aya jualeun ke keur lebarannya cu. Usi jeung usu. Amuing ujang. Heeh. Paselang wa sora tongeret jeung sora nu nagih. Ih, dajak kitu teh atuh cu. Si horeng, heeh. Naon Diogo manusia teh cu ku pangeran teh. Diwowoy diogo jeung barang anyar terus nu dipake teh ku urang. Oh kitu wa. Buktina barang anyar nu karasa ku wa mah heupan poe ayeuna teh lain poe kamari. Mohon. Nyajang. Sumo. Rebo ayeuna Tuh ceuk wa oge kiceup nu ayeuna lain kiceup nu tadi. Napas nu ayeuna lain napas nu tadi. disebat barang weuteuh teh. Barang weuteuh hungkul tanu matak lamun urang salaku manusia teu bisa ngaweuteungkeun deui kaimanan katakwaan kanu kawasa hartina teh dosa. Dosa. Bakal aya mamala anu teu hade kana diri nya. Sumo sami jeung tutu marima. Hartina teh teu marima malahan sing inget kana janji anjeunna. Lamun urang daek nyukurkeun ka anjeunna tuh bakal ditamah deui. Karaos wa Tah lamun sabalikna lamun urang kupur atawa teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat anu karasa nganu harti bakal pinangih jeung ajab ge dihareup cu. oh tantos wa Tuh, tantos. nyajang. Laras. Eta mata. Pira kudu matak ulah kalanjoan oge hirup mah ujang. Oh eta wa laras. Ulah kajongjonan teuing malahan ulah wakasuka seuri lamun canyaho jati diri. Ta eta wa. Diri urang teh saha ti mana asa dek ka mana mulang keur naon ayeuna di mana ayeuna Di mana ayeuna? kudu kumaha ayeuna Sumohon. teu aya kajaba Kumaha wa? manusia hirup di alam dunia teh pikeun ngabdi ka anjeunna Pikeun ibadah Tuh. banyak laras. nyaeta pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sae wa. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti pikeun ibadah. Sumohon. Migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh. Ya, Nah, Cuk. ari wa egda kitu. Wa sasangem dasa di oboran abdi mah. Oh, wa. Saha wawan ka dewek kitu? Karupina kuda ti pali kaler namanya. Boa deuleu anu macu di lebak teh acan dibayar deuleu eta. Alah. Bade nagi pada uati kota meureun teh. Oh, dewek teh memeh ini teh nita macu ka Jang Umar. Kejang Umar tilu dinten da can dibayar. 3 poe jeung ka mot. Pamot. Heuh.
Nyimbe pas itu Tanggaramet ku uat teh. Waras rupiah. Heeh. Bade Wa. Saha? Wa kau wa? Iya, wa antos wa. Uluh. Juragan Gatot Kacayan kayak naon deuleu boa-boa. Kakang Silai katabrak deuleu amuy. Nah, uat sok gempel. Obat ilempang aki-aki. Juragan, sebah kapihat juragan. Nuhun wa. Hebat lempang teh wa. Menikah hanya cekape atuh ti kawit mios. Kumaha ora teh dipaehan? Nyeta ora teh leungit wa. Huluh. Pilarian itu ora di dieu di sawah. Lain ora eta. Kumaha tuh kan? Wah sakitu wa. Wayahna putra dongkap di kakaraton teh Bibi Subadra teu damang deui. Uluh amuing. Gustri istri teu damang deui nun. Ieu. Amuing eta panyawat dugi ka kituna. Sumohon kula. Kumaha tuh nun? Dakwah sakitu wayahna, ieu mah wayahna punten wa. Da acan duginya wa teh ka bumi. Sakedap deui panginten anak opat tanyakan deui mah opat pudunan. Wayahna sakedap ieu mah. Naon? Eta kembang tamut heula. Ulan? Kembang tamut heula. Kembang naon? Kembang bolen. Nya tamut heula sakedap. Ari agan ieu teh naon ieu teh maksudna? Kembang tamut heula. Itu. Kembang bolen mas lain eta kembang ieu mah. Sumuhun kembang naon? Apan uat teh teh namut kembang. Saha? Wa. Cikene pan uih dari tadi itu. Ai. Saha namut kembang? Apan uat teh geuning mulih deui tadi teh. Sakawit angkat teh mulih deui cenah penak sareng tatangga ua di pasar. Ua istri teu damang, ua nya sumping ka karaton namut kembang cangkok kagungan ua Batara ti Paman Arjuna. Itu. Saha? Ua. Sing jeger teuing ua mah. Teu wararantun teuing ai. Kange naon cenah ua kembang? Apan cenah ua istri teu damang? Dosa dugi ua mah ti kawit mios oge. Upami laras teh mah indung barudak kakenaan ku panyawat moal mah kejeung gugulawat namut kembang gua mah bade saya aya we lanong di kampung ai. Itu agan. Nanaon teh? Wa lamun kitu carana ua jeung ua ka itu angkat teh. Mangga ayo ini. Aduh. Enggak kau lanuna kadipati enggak. Kayak lanan. Srikani aduh cepot lan cing atuh susul ka tu Gatot Kaca. Kumaha lila teuing. Duh kumaha atuh ka mana nyusuna nya. Nya ka tu maritis yeun papaliwat. Oh, paur papaliwat. Panjalan teh loba anu motong anu kaitun lempeng. Aduh. Mangga antos gan ku abdi lah dipapag. Srikani Subadra nyai cing kuat nyai palang siang be aing mah aduh leuh gan kumaha cepot atau sumping tuh pun bapak di sana Leuh, nyapa cekap ieu ge. Jang.
Hayana kagan. Wayahna Kakang Semar. Wayahna emuing. Di mana penakna ijagan? Gus Dukut pun. Kan? Gus Dukut. Nya cekap dia pun bapak mak kitu tah. Ngangge gerakan engkang-engkang nya gegenut. Ya. Aduh. Gusti, Pak. Gusti istri teu damang deui Bapak. Nu matak dek reuas ya. Nu mawe teh oge cing atuh kanya ah. Wayahna we Kakang Semar hampura kaula. Timalan. Eta kembang teh inyeum heula tu geuning. Wayahna capa kembang teh. Bu. Kembang naon dek teh? Ye, mau jeung kembang naon segala. Kembang nu tadi teh nu disambut ku Bapak. Wayahna eta kembang cangkok inyeum heula ku kaula. Aduh aya anak nu. Sadaya daya jisim abdi teh bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan lamut kembang agan. Duh eta. Ampun teuing. Upami leres teh mah inung barudak budur panginten jisim abdi teh moal gugulawat namut kembang bade saya aya lanong di kampung kaula nun pangrasa. Maha ite aki-aki teh jadi cinekna kumaha sumuhun teu namut kembang. Mau kejung tu namut kembang tong sok itu kumai teh. Nah bapak teh teh banyo naon. Wah, enggak wah. Eta kembang kapan cenah tadi teh diinjem ku anjeun cenah. Acek Siti Ragen teu damang. Ih, teu da acan penak sareng inung barudak cisim abdi mah. Nembe panginten kana 2 kiloan deui mah kadugi teh seun. Pugu da kuring teh mata peda. Pan abdi nyaksian bapak nginyeum. Pak tong sok itu bapaknya jacek pohoan deui cek oge. Geus pikun. Teu da aing teh can pikun deuleu. Ya. Mun tong heureuy di nu kieu mah itu tinggal Gusti istri teh damang. Buru-buru. Wayahna kadiekeun heula eta kembang sakedeung. Enga kaula nona kadipati enga. Ayo buru-buru Semar. Ih, jadi umaos nuhun. Jadi umaos kumaha teh? Tadi neke Nepi kaki tu eta aki-aki. Timpuran nepi ka kitu mah. Aduh, teu kaharti. Cepat kasihkan. Jangan bikin malu anak lo. Tahu nih saya di Jakarta udah lama. lain cicing di Jakarta teh meuni agul pugu panas aing teh sudi cicing di dieu. Ngomong kalemur, ngomong di lemur oge ngeuning bahasa Indonesia we geus gengsi ngomong bahasa Sunda teh. Diam kamu. Padahal can lila karek 3 bulan Jakarta. Dari mana? Dari kampungnya, dari Bukit Topi. Ngaran lemur mah tong di Indonesiakeun. Maksudna mah ti pasir dudukuy teh. Wayahna Semar teu rumaos ieu mah sia. Aya anak bikeun atuh. Ulu. Lain ulu. Da moal nulungan sanajan bapak oge aya salah mah. Kalah mewe. Dapatkeun ti koro anak. Sarua we jeung motongkeun ti koro anak. Ulah nyatu anak teh ti dunungan. Makanya can bayaran teh. Sakitu dunungan sok ngaremet teh. Wah enggal atuh wah. Mana buru-buru pasrahkeun teu rumaos nu ditu mah ayana. Hampun agan teu rumaos. Abui ceuk aing oge bikeun Semar. Bagat ku amak ke kolot. Kadek nya geura.
Iya nya anak melaan moal melaan wing mah kana salah mah kurang ajar bikin semar di rumah beluh aya anak loh Gatot Kaca kaulun tenyo si Semar leungit waduh wayahna tarit taliti buru-buru pamit Gan ulah dicacana ke da abdi genyak siki leres pun bapak teh namut pokona aing mah eueuh bapakna anakna ku aing dipaehan kabarerang ya ulat eueuh bapakna anakna dipaehan lu itu Gusti istri buru-buru mantuk bisa ngalejokeun tas si kurang ajar Nyai Kakang Semar menakan kejadian naon cilaka hayana tobat teuing menakan kejadian naon Kakang Semar iwas bapak nasib anak kieu-kieu teuing hayana pacarekeun deh bapak cenah ngijem kemang cangkok mayana asa teu kuahan teh hirup nepi ka kieu ngimpi naon penting tadi aing aduh ya ku Arjuna jaman ini disiksa dicabok ditajong deh disiduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun leuwihan teuing nunungan nepi ka kitu Kakang Semar nasib diri bagja awak bapak nepi ka kieu mah asa teu rumasa da puguh bapak teh teu nginyeum mah teu rumasa ayaana tong boro dunungan juragan Gatot Kaca juragan Arjuna si Cepot si Dawala neken terus ka bapak pajar bapak nginyeum kemang bapak teh kudu kumaha dina waktu ayeuna ampun teuing Gusti panutan kalbu salaki kaula nu dipunjung disemah di dama-dama kari-kari ayeuna menang panyiksa deungeun daya teh salaresna mah bongan urang Kakang Semar bongan urang bongan urang mihapekeun wae ka batur diri teh aya dina curug batur kanyeri kapeurih jeung sajabana teh geuning karasa kaula dan nuturkeun saliraso teh kaula mah sumujud kanu jadi salaki kalayan anjeun teh pangeran dunya pangeran kaula di dunya ridho kaula di babawa sare dina kasur jarami
ngansik di kampungan model kieu padahal kaula teh ti leutik teh dipepene ku harta kakayaan di karaton salieuk be hayang naon di karaton tapi kaula teh dumasar kana kaayaan hirup awewe aing ngaran awewe teh dulang tinande nyaeta kewajiban pikeun ngaulaan anu jadi salaki sumujud paripaosna sanajan dibawa kana liang cocopet ge eta teh lain paribasa kaula mah istuning leres ridho lahir batin dunia akhirat sumujud ka salaki ngumara di alam pawenangan ieu nanging salira geningan dugi kate kabita ayeuna di negara Sekar Mume di negara kaula padahal upami ieu mah upami kersa salira neraskeun kerajaan di Sekar Mume neraskeun kerajaan mitoha da moal burung dipasihkeun Kakang Semar malahan pan si Gareng mah geus betah di ditu si Gareng mah geus ngabengke jeung si Doden geus betah bumetah di ditu ta ayeuna Kakang Semar hayu mending mulang we ka Sekar Mume bawa si Asta jingga si Dawala malahan cenah si Dawala mah jeung si Cepot hayang kabeuli HP urang laksanakeun entong wae make jeung ngagugulung kieu cicing dina Curug Batu rahayu urang mulang palain naon da geuning buktosna ngawula ka Arjuna ai gaji mah ditarima ongkosna moal dudunya geuning ari gaji ditarima ai kacong cai ku si Cepot ge geuning meuni molotot ongkoh lain udagan dunya teh mending mulang ka Sekar Mume hayu palain naon di ditu di negara kaula genah merenah tumaninah teh di ditu mangga di negara Sekar Mume jeung tibatan nuduk ngadunungan ka Arjuna ayo Kakang Semar pok deui sia nah kageningan wasih dipulang sengit nu nya dipulang moha jol ieu ka aing teh ngagaroda mending oge ka nagara kaula palain naon itu bakal disenangkeun taralayang teuing dek atoh Semar dibibita kudu kitu hah naon geuningan kalah nyeuseuh kalah molotot ye kanyaah teh Kakang Semar kanyaah ngan ngagubrakeun teh supaya aing batal dina pengabdian kehadirat Allah. Oh si horeng anu leuwih nyilakakeun mah anu deukeut ujang. Leres sanes anu lian geuningan anu nyilakakeun ka watu anu deukeut geuningan. Anak pamajikan kadang-kadang ngagubrakeun deuleu. ngagubrakeun wah geuning ngagaroda dianggap ngagoda nyaho loba deui lalaki ujug-ujug dirigdig atoh aing kudu barang hakan di negara anjeun di negara tempat awewe di mitoha anjeun kudu weureuh seubeuh eta teh hartina teh nyalinung ka gelung dayus deuleu aing kudu diparaban ku mitoha aing kudu diparaban ku pamajikan hukumna dayus teh tong boro nincak sawarga ngambeu ge moal deuleu
Tapi hasil pae poso menang tani, menang kesang sorangan, menang 10.000 ge dipake ngabalajaan anjeun. Murni eta awak anjeun teu diracun ku aing. Eta. Sanajan dahar karo uyah, bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pengawasa. Moal aya gangguan naon-naon deuleu bakal kebal ku panyakit. Daya dulu jelema beunghar, anakna geringan we terus, tapi nah anak tukang macul teu diimunisasi oge dulu sararehat teh mararontok, salajan heesna baru ligir. Jarang gering. Lain udagan aing teh dalam dunia ama lain. Cenah eta dewek gaji sok kacongcai ku akang si oku si cepot sok ambek heueuh aing teh kawara jujur ulah nepi ka salingkuh. Bisi ka batur. Lain aing sik-sik melik. Lain saling. Salingkuhna demen. Cenah aing sok ditarima duit heueuh kapan ladang ke sang aing, ladang ke sang aing. Geuning meme dibikeun ka emak teh ku aing teh 2,5% dibikeun anu heula ka fakir miskin nyata supaya sia ulah jadi gering. Supaya mulus. Sabab teu aya anu jadi salaki salaku pamimpin ari jaluko wa mudalanisa. Pamimpin teh pamimpin, lalaki teh pamimpin teh eta awewe. Ngaras wae teh. Moal ngaracun aing ka pamajikan moal Mikeun barang kotor ka pamajikan teh. Ah bener. Jadi geus dibersihan heula gitu. Meme dibikeun kasihan dari bersihan heula ku aing. Anu 2,5% dibikeun heula ka itu. Hari-hari sia rek ngejemurkeun ka aing. Keun sabar wae. Teu ka nyerian kitu temen Bima. Ya, nyebut sing sabar oge bari jeung cerikeun ka aing goblok. Lain kamu kupunya juga uang. Sabar oge aya watesna lho. Ongko uang-uangan ka aing sing sabar pepijeng cerikeun. Eta uang ku kanyerianana jeung serikeun teh. Jig tuturkeun dunya nyi jig. Cing nyai kitu. Tuturkeun dunya ku nyai jig. Cing nyai kitu. Ainya mama berat kana dunya jig balik jig. Sing ngeunah ngakan dunya jig buru-buru. Cing marek kitu nyai. Hayo. Naon ieu Kakang Semar teh ngusir. Lain ngusir, lamun betah kene ngaku gulung dunya papaes, njig tuturkeun Bapak ilaing jig. Oh gitu. Ngan saliwat. Tinggalkeun aing di dieu tinggalkeun. Oh bener kitu naik ah. Hayo. Aduh, ampun teuing. Teu ararayak teuing aing dibarengan ku awewe model kitu. Yang teh naik. Kabeh teh geus angkat jempol ka mate. Di bawah samsara. Nyebut oge istri sajatina geuning hate mah kana dunya keneh pipilueun. Lain ulah dudunya, bapak teh lain nyarek ulah dudunya. Empek dunya mah teangan sih saperti urang hirup dek ribuan tahun. Kabina-bina teuing sia teh. Saprak gaul jeung si ego sia teh kitu kalakuan teh. Jig. Tuturkeun. Aduh, ampun teuing Kakang Semar. Ya, lamun dek dudunya deuleu dibandingkeun jeung nagara ilaing, nagara sekar mume, nagara iraing teh teu satikukeun nu aing.
Muasa cekewok geuna acan. Lamun dek ngadu geulis mah manya Batara Guru Raja Triloka terang nu mingpin naon nu mingpin sawarga nu mingpin dunya adi saya tak ya tua ngerayi nu aing sawarga teh mak sabaraha tikeun dunya gede na sawarga Maniloka deuleu ha lamun dek adu geulis mah eta boga nagara sacangkewok dipake amis buah gintung teh sok eta domeh boga pabrik tahu alah Pakai amis buah gintung kaporong anjeun awewe teh teu nyangka jik tuturkeun Bapak anjeun geus ti detik ieu ti menit ieu tong dibarengan Bapak Indonesia kadar engke menta surat serah sok suratan di ka dia dianterkeun ku aing teangan pisalakieun anu terus-terusan gawawi ku dunya tapi ka itu da bakal engkak-engkakan da seuneun neraka sia ini jik baju bawaan ayo ieu teh naon Kakang semengeus ini hapunten atuh teu hararayang teuing bari jeung hareudang bari moal kagoda ampun Kakang Semar satadina kaula teh nya tibalik Kakang Semar indit eta teh nyaan aing mah nya atuh aing geus kitu naman paduli teuing kaula dek init bawaan pakaian keur naon pakaian kitu loba di ditu ge bawaan teu hararayang teuing kabina-bina teuing sia ulah kalangkungan atuh sanajan nuju nafsu ge ulah kitu-kitu teuing KPPN ku soal urusan dunya nyambung aing pang anti-antina pasehatina soal urusan dunya anu rek ditinggalkeun dipasehakeun amit-amit kitu bulan gogoda teh geuningan wah tuluy balikna kitu aya eta kamelang eta kalangkungan ajak sekan da keur ambek aingna tadi mah tuh eta sanos bari nafsu ge ras eta we ku pangawakan awewe mangkaning jauh mana tanggung jawab aing salaku salaki eta rati deuh boa deuleu ya tukang ojek ge wa disabet ambuing paur papangi jeung anak Ayub si Dodi paur abdi mah kuat da si eta mah tega ka paman hayang jadi maru aduh pengen teu